Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Palamitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jomok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nuku simkuring bade dipedar. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang, mana anu hak, jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupa ciri jalma soleh. Ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu wajib aya di tiap jalmi anu ngaku agama Islam. Sabab ku jalaran soleh urang tiasa takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kiwari ayeuna mah seueur jalmi anu hoyong soleh tapi teu terang kana jalanna kumaha supados tiasa janten jalmi soleh teh. Anu malah kadituna sanes janten jalmi soleh malah janten jalmi siga soleh. Antawi soleh sareng siga soleh tangtos benten tebih. Kumargi ari jalmi mah soleh mah aya cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 114. Yumina billahi wal yaumil akhiri wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusariuna fil khairat wa ulaika minas solihin. Dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya opatnya eta. Kahiji, iman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng kana poe akhir. Ciri kahiji jalmi soleh nu kahiji teh nyaeta jalmi anu iman ka Allah jeung kana poe akhir. Naon kaitanana ari jalmi soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Sabab hiji jalma lamun boga kaimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sesuai syariat, rukun, sareng elmuna. Jalmi anu iman ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make ilmu. Kaitanana jalmi soleh kudu percaya kana poe akhir. Sabab jalmi anu percaya kana poe akhir maranehna bakal salalawasna ati-ati dina lampah samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal tadabur, mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara. Kadua, marintah kana ma'ruf. Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma'ruf teh nyaeta perkara anu dinilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalmi soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos salat, puasa. Jeung perkara-perkara anu sejenna. Jalmi soleh teu oleh ngajak ka sasama jalma kana perkara anu bener, hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan pami anu sanes heun teu ngalaksanakeun. Kaatilu, nyarek kana munkar. Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina ma'ruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab. Dina hal ieu, jalmi soleh mah moal betah pami ningali hiji hal anu teu hade, mangka jalmi soleh mah tara ngantep kana pamunkaran, cara nyegah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamut Taufiq. Yen urang ningali hiji pamunkaran, maka wajib eta urang nyarekna eta mahrek nyarekna ku ucapan, atawa ku kalakuan, atawa kumaha wae carana supaya eta pamunkaran teu dipigawe. Kaopat, ngaburu-buru kana kasayan.
Ciri jalmi soleh anu terakhirnya eta ngagagancang kana kasayan, hartina tara nunda-nunda kana hal anu sifatna sae, teu kudu diajak. Tapi dina ngalaksanakeun kasaean aya nu langkung penting anu kedah ku urang diperhatoskeun, sanes ngan saukur kudu guat tapi anu paling penting ngahiji elmuna. Janten, percuma wae pami urang ngaburu-buru migawe kalusan ari elmuna kosong mah, da hiji kasaean atanapi ibadah pami teu make elmu eta teh moal ditarima ku Gusti. Nah, palamitra anu dimulyakeun ku Allah, manawi eta nu tiasa kumang Agustin didugikeun, mugi ku penjelasan ieu urang bisa kalebet kana kriteria jalmi soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Palamitra anu dipihormat, hapunten ngalantur bae. Hayu urang lajeng keun deui kana dongeng. DR A. Leuweung Larangan. Bagian ke-27. Wilujeng tepang Dewi Palamitra, hayu urang teras keun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangukeun, Braal A. Dua jirim anu beda wujud, adu hareupan. Awak anjing hidung tanpa hulu, ngadepong. Kupu-kupu dina kaopat sukuna, kalaluar. Sareukeut, lir ibarat peso rauk. Sedengkeun lurang wikarta, pancuh dina kadua sukuna. Suku kenca ditarik satengah lengkah katukang, awak rada doyong ka hareuk, keris salapan luk anu dingaranan si gagak rimang, dicekel pageung dina leungeun katuhuna. Tanaga jero anu museur dina puserna, dialirkeun kana kadua leungeunna. Kadua leungeun lurah wikarta, ngageter lalaunan. Pancaran cahaya koneng anu ngulibengan keris gagak rimang, beuki ngagebur. Warga kampungnya lindung, ngarahan nafas. Maranehna teu ngaleupas-keun kawaspadaan. Tetap sayaga, ngajaga bisi aya hal anu teu dipiharep, tumiba ka alurah wikarta. Belesat, wutut. Anjing hideung, mimiti muka serangan. Kuku-kuku dina kadua suku harugna, molepat rek nyakar kana dada jeung beuheung lurah wikarta. Nu diserang, teu robah tina tangtungan kuda-kuda kadua sukuna, cukup ngalegedakeun awakna katukang. Wut, bret. Cakaran kuku anjing hideung, masih bisa ngajambret kana baju lurah wikarta, eta baju langsung hideung, jiga karerak seuneu. Aya hawa panas anu ngaheap, ngagempur dada lurah wikarta, ngendakkeun jantungna, sok sanajan eta serangan, teu keuna kana kulitna. Sadar kana kadigdayaan musuh, lurah wikarta, geuwat luncat katukang. Masang kuda-kuda anyar, bari ngarobah aliran tanaga jerona, anu tadina ku aliran hawa panas, ayeuna genti ku aliran tiis, banyu kahuripan. Tetela lain bantrak-bantrakeun wewesen yeu siluman teh, aing kudu leuwih waspada. Lamun teu hayang bobor karahayuan, kitu grentes hate lurah wikarta. Jeleng, suruh. Lurah wikarta ayeuna mah, anu ngamimitian muka gempuran. Keris dina leungeun katuhuna, nyuruh. Nu diarah beuheung eta anjing. Wut, bluk. Saperti anu kajadian ti heula, keris mustika anu mangrupakeun ageman andelan lurah wikarta, teu teurak ka eta anjing hideung. Kalah ngambul, kumahawi bedog mintul ngadek tumpukan karet. Lurah wikarta, gogodek. Asa teu percaya, lamun teu ngalaman sorangan, ageman mustikana, eueuh pangaruhna naon keur eta anjing hideung. Harepanana, tinggal kana ageman pamungkas ti guruna, Kiai Seda Wiralepen. Ngan, manehna kudu kacida asak perhitungan, dina metakeun eta senjata, bisi nyalahan.
Waktu anjing hideung tanpa hulu, ngarajang Dewi. Lurah Wikarta, ngayona. Keris gagak rimang dina leunggun katuhuna, memang teu bisa nembus kana kulit musuhna. Tapi, eta ageman mustika, bisa ngabentengan Lurah Wikarta, tina ganggasna cakaran kuku lawan. Nutarung, beu kiragot. Dina jurus ka-41, teu disangka, buntut anjing hideung, ngababut puhu leung-leun Lurah Wikarta, anu nyekel keris gagak rimang. Eta keris, ngacleng ka luhur. Lurah Wikarta, guat ngajauh. Leungeun kencana, nyamber gagang keris. Sabab leungeun katuhu anu keuna kababuku buntut anjing, karasa panas tur sing sire umeun. Ngan. Lurah Wikarta salah perhitungan. Sabab eta kasembetan teh, teu dimomorekeun ku anjing hideung. Kuku harup anjing hideung, molepat kana dada jeong beuteung Lurah Wikarta. Lain eta wungkul, ti jomantara ngabelesat hulu yeu anjing hideung. Sumutna anu pinuh ku huntu jeong sihung anu ranggeteng, calangat. Siap ngarewek deung Lurah Wikarta. Lurah Wikarta sadar, tina eta dua serangan anu sarua bahayana, ngan hiji anu kumanehna bisa disingkahan. Akhirna, Lurah Wikarta milih nyingkahan cakaran kana dada jeung beuteung. Ucara miceun awakna ka handap, niatna rek langsung ngagorentel, nyingkahan serangan anu kadua. Sumut anjing hideung. Hanjakal, sakumaha cepetna Lurah Wikarta nyieun gerakan, datangna serangan mangrupa gegelan ti hulu anjing hideung, datangna cepet kacida. Dina kayaan anu kacida gawatna, ti belah kaler, kadingi sorang ngageleger. Dua jalur sinar beureum, ngabelesat. Lir ibarat kingkilaban, disusul ku sorang ngejeleger kawas saleser, ngabentar kana awak jeung hulu anjing hideung. Berbet, jeleger. Awak katut hulu anjing hideung, mental. Hawa di sakuliah eta tempat, ngadadak nyongkap, panas. Kolebat. Hiji bayangan hideung, anu tetela jirim lalaki kelingpang usi lengkop siluman anu aya di leuweung larangan. Ngabedega. Gigireun Lurah Wikarta. Teuh waktos palamitra CF, tantos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,